Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng teteh di UYS Channel 2. Ngabangun. Wilujeng tepang. Akang ayeuna aya di pangarsana Abah Udin. Maksud sareng tujuan mah daya sanes bade unyuk uninga. Jadi kitu hapunten teu kenat-kenat. Bili aya cariosan anu temerna nyinggung paraosan. Mugi teu oleh-oleh. Ulah kirang-kirang ngapunten. Sayana. Wilujeng nonton. Adi Dubah. Abdi teh salah nama kasumpingan Kang Ajo di Sanggar Seni Sanggar Sawarna. Oh, Sanggar Sawarna. Taman teh teh segala rupi tiasa acting sareng. Nah, tetehnya gerak neng. Ka dieu aya wakilna bah. Teresan Kang Ajo. Aya wakilna teresan ka dieu. Masuk ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Unjukan lah ke Abah. Mana neng kalabas neng? Gamang Neng. Maka. Ujung sok. Maka calik. Sok neng calik. Sini itu teh Jessica sini. Nah, iya. Salah satu siswina. Kang Ajo teh alhamdulillah ya teh Pak. Kami teh ngabantos. Tina segala rupi kegiatanana. Ya. Urang kali terus aya nu tiasa ngendang. Terus nyalung. Ya, neng. Alhamdulillah di Sanggar Seni naon. Oh, Sanggar Sawarna gaduh Yang Ajo. Mohon Mbak. Alhamdulillah nganhunkeun pisan Abah mah kasumpingan Neng. Nyaeta wakil ti Yang Ajo. Tah maksana Abah teh kirang terang mangga uningakeun teh Neng. Ya, cenah kang jadi. Mohon kitu Bah. Terus teh abdi sareng Kang Ujang tadi teh nuju santai we rineh kitu nya. Kasumpingan Teh Iren nya sareng Teh Jessica itu putrana Bah. Putrana Teh Iren. Meuli sapantar. Tuh teh di Sanggar Seni Sawarna abdi Kang Ajo cenah kitu. Oh, eta teh anu kacila kana acting sareng model yang teh. Oh, mong cenah sauna Kang Ajo nama nuju Eperyogi nu mawi cenah ngawakil tadi. Diwakilkeun ku Neng nya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tos kasumpingan karompok Abah gitu dah. Gitu Bah. Nya urang Abah silih bantos ya Abah mah da geus kolot kitu tah. Urang majengkeun seni budaya nu aya di urang Dah kitu. Ieu teh mun abdi oge binga. Jabi teh eta panginten kieu bah abdi teh. Da masih kene seueur kakirangan ya. Isina mah nataku eta kasimpingan. Kasumpingan bah. Kasumpingan Kang Ajo. Masuk jantan 5 dia Pak. Kami padake Abah tah eta. Kieu we geuning Pak. Itu yang ada pigel teh nya kitu tah. Nya naraskeun nu tadi bah. Bade nyari. Mohon. Tapi teu kada nurun ieu nama ka Neng. Mangga. Sok Teh Iren ge rame gitu mah. wacakeun ka Abah Neng. Sok. Mohon abdi nepangkeun. Nami abdi Iren. Urang kali abdi Jessica. Oh, Neng Iren sareng Neng Jessica. Alhamdulillah. Mudah-mudahan we Neng teh sing dipasihan kesehatan. Amin. Amir mah eta RW. Mun atuh sepapat teh nyari seseek. Amin. Teruskan deui teh mah. Mohon kaleresan abdi wakilna Abah Ajo Halil Libat KW. Mohon Jessica abdi ti model. Aduh, keresan model jadinya. Kaleresan ieu urang kali oge nurun ti abdi gitu. Model. Terus ieu pandang prestasi cenah ieu prestasi itu. Prestasi naon teh? Di sekolah oge nya. Ayo jalur khusus prestasi ka sekolah oge. Jalur cahum Angkot. Mangga mata ke teraskeun Kumaha cenah prestasi? Ari abdi mah kawitna kan
kapungkurnya di tahun 85 di jalan Tuh. Eta teh tina majalah-majalah hari taman aya majalah gadis Aneka terus kantos jantan juara ieu nanti nanti kartu telepon Cip teh nuhun. Cip apa terang lu Cip? Kapung orang ini sok nonton ya Cip. Oh eta mah film. Film Cip. Sok salah Anu wae. kieu geuning. Telepon Cip. Dunia Ismaya ya. Maya. Maya, ieu mah lepat wae, Ba. Hari nyarios wae. Nya tuh abah deui ini. Lajeng kumaha geus mah kartu telepon chipnya bahasa hari tama amun telepon teh bobogohan nganggo eta Wah, adi hoyong boboan mah. Bogo. Wios. Sok sarana abdi gaduka bogo anya. Eta dicetut warna hidung. Mangga, ya terus eta lah salah satu nada aya deui salah tong disebatkeun nya Oh, nya ka banyak stasiun abi mah Oh, gitu. Preman pangsiun. Sana preman pangsiun. kabawa, oi. Pensiun dina naon di pensiun teh model. Itu Kang Ajo teh pemain preman pensiun lah. Nya Orang. Eh. isin. kalarasan kamari teh diulam deui pemotretan sama nama kage burang kali kage majalah panglet teh efek teh ieu makna kapedol deui Ya sae. Da eta teh upami kobo dina zaman ayeuna banyak. Zaman ayeuna teh zaman kopi teh nuju aya kasarang mah musibah. Tah, upami henteu dibangbrangkeun sapertos kieu urang teh nguluwut wae. Insyaallah panyawat mah dan aku teh jadinya. Tah eta sutrisnanya, sutris gitu sutris. Sutris tiris begitu mah. Stres. Jadi keresan ieu ibuna, ieu putrana, Iya saha. ieu mah Adat. abah di mana. Suka bisa jadi hilap. Mana Aya bahasanya. sanes lah cara lebih gembrawat. Kita ulah kana seni budayut. Ya, seni budaya. Kita mau ulah hilap cenanya. Alasan dia teh aya paribahasakannya. Teng manuk teng anak merak kuncungan. Ari uyah matana teh es kaluhur ka handap ibuna ka putrana. Tah, Ini contoh ada teh. jabi teh eta. Macana. Jabi teh eta namanya teh, Bah. Jabi di eta teras. Nyun ke rojongan teh apa? Salaku sesepuh di dieu. Anu dipika sepuh ku Kang Ajo, ku Kang Ajo, ku Abdi. Kusadayana kalau orang nu di Kusadayana. channel 2 gitu nya. Abdi teh neraskeun kalimat anu tadi. Masih kene seur kakirangan tanya nih kawannya di ditu teh. Tayana teh nyuhunkeun bantosan naon kakiranganana, nyuhunkeun pangrojongna, boh ti Abah, boh ti para papayung agung. Di mana kahujanan? Ai makanya papayung agung teh aya air we. Nya Tah, tempat setempat lah. jadi diuningakeun hoyong aya pangdeudeulna. Nah, Naon rupiah anu teu acan kumplit di abdi teh. Hoyong dedeulna anu duit, tadi tah. teh nya anu tadi kieu mapang gitu pang dedel. Dedel teh eta. Dedeul mah paranti. Karung karung rek dieusian di jejol eta teh kapinu. Dedel model menurutnya nu ieu mah tadi. Model. Pang dedel nu tadi. Mohon. Tajanten kieu bah. Nu salajengna tuh abdi nyunkeun bantosan pangrojongna. Kanggo para sewe siwi anu kaleresan nganggo ka sangar urangnya gitu. Nyunkeun nya supados bahwa dina palataranana, dina rohanganana. Tah eta. Deui cenah ieu Pak wadikra pangentennya, wadikra nami aya sabaraha lintir pangentan gitu. Komode enak ku neng kieu. Toyogina aya Tos modern deui. Modern. Saya pisan ieu teh Oh. tos modern tapi ulah cuel kana anu timimiti gitu tah eta Jul dog jadi urang Eta mah teh tinggal inggel. da aya sasedina banyolan Sunda. Oh mah eta kana bahasa Sundana sing apik abang Tah eta. Sok sanos tetehnya teh Jessica. Tuh sudah mendunia internasional tetap ke Sunda. Dah ulah dikeun kahilatnya.
sok sanes model canak dina model eta kesenian urang kena tiasa we bahasana naon deui seueurnya. Jadi teh eta ari kesenian mah gelis bebas. Ayeuna mah kolaborasi sareng alam modern. Kamu enak salira ieu zaman milenial. Eta. Nieu. Nah, ku zaman milenial ayeuna teh kada kolaborasi sareng naon we. Bebas ari seni mah. Margi supados katampi ku anu maryogikeun kumaha carana nanging ulah dugikeun ka acak adut ke sebagai teh. Eta baris merawat teh paruguhnya. Malapah gedang. Entep seureut di kita. Gitu nya eta seureut gitu. Ya, gitu. Oh nah. Kaulinan budak paciwi-ciwi tutung eta teh pindah ka tungtung. Takut kituna atuh khusus dia abdinya ka sakne Sama Iren. ibu putra sama Iren sampai sekarangnya jantan. salamina upami teh mah betahan hungkeun pisan sok teraskeun di dieu insyaallah sok sanaos ayeuna masih keneh aya kakiranganana urang makasih cek abah teh mah tadi urang Silirojo Silibantos dina etana mangga ari kanu sanes nama boh ngaosna boh sanes anu kagiatan sanes eta wajib sakolana naonna atuh di dieu paintan di akang dina seni budayana anu ayeuna alhamdulillah ku guru salira oge tos dibantos ku Kang Ajo tah eta itu Ajo emang Kang Ajo nanti limbad limbah eta teh abah mah sanes limbah Geus kolot beureun abah nyaritana salah. tah tapi alih jadi asal ieu iya sawana ieu limbah semacam ya itu sok Nepangkeun ka kamera. mulai cenah kumaha sok mohon Mangga. ke salajeng nama mana widieunan ge urang prase sok mana ge rasana Halo, sok gerak sok Mangga. kayak bahasa Indonesia. Boleh. biarin kan tadi juga kolaborasi Halo, nama saya Jessica. ya bagus cantik dan jazz sama sekali Jazz. eta. Jess Sika jadi sekarang yang Aduh, ya. Panggilan guys. ya mut abi eta nu Iya, di Dek. Jakarta tah ka Jakarta aya di kumaha kapan kesini sih mabok lah dah tuh kurang apa nanya ke tadi naon teh tanya siga nu yang kita pae kan nah kapan kesini mau kapan teh boy oh kapan boy iya kita tuh pae itu ditanya berlain lain kan kiraha maksudnya kapan eta mah Mangga neng teraskeun. sok mangane Umur saya 15 tahun, kelas 2 SMP. aduh asal lebih lagi lucu Abi. PJ lagi apa PJJ Pak JJ PJJ Kelas 3 PJJ SMP, sekolahnya di SMP 7 di Bandung. Prestasi modeling saya, finalis Miss Icon Teen Jabar 2021. Juara favorit. tuh geningan sok mangga lanjut sok kumaha sok yo sok naon sok Juara favorit se SMP. Ane sok Kacan kapur Pak Mangga. juarana Juara favorit Miss Icon Teen Jabar 2021. Dan finalis Miss Icon Teen finalis Putra Putri model Jabar 2020. Alhamdulillah. Finalis apa tuh? Finalis Ratu Kebaya Nusantara. Urang Sunda kabawa eta kabaya do. Kang Ajo Liman Ajo Halimun Ajo Halimun tah ieu tepak aya Urang Sunda. kasangar sawarna tah ayeuna buktosna tah di dieu aya tah tos terbukti di sangar di UYS channel 2 mari ayeuna ngarojo insyaallah ka abdi katampi pisan Pengalaman acting aya ini. ada ulah hilat cenah Kang tuh itu tuh kayak non teh tah eta
like, subscribe sama komen. Oh, gitu. Like, subscribe, jeung komen. Dah, watoskeun ka Kang Ajo. Tah etanya. Nah, sakieu di mana ke merjogikeun deui akan kamu ngisi acara wartosan. Ulah kapok pisan oge. Kasangkin teh na tah. Lupa tah eta aduh atuh Tina nuhun. acting tina ieu nya pernah Kita biasanya. dina seni urang mah urang silih rojongnya nengnya. Sama suli rojok bah. Rojo. Ayeuna urang Rojo. pan tos kayan sonten. Oh iya 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 iya. Ke pertanyaan rojok. Rojo. 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 Ah. Cacan taruang urang. Nah, ayo tuh. Para wargi sa watawis ieu panginten abdi sareng ieu sewa siwi nanti Kang Ajo bade terus heula ngajamu heula panginten salah kadarna saya wilujeng tepang deui dina sangsuah.